Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala. Kuari naon bedana ketika orang nyampaikan Al-Quranul Karim di tengah-tengah masyarakat, ulah-ulah kabeh sa Al-Quran tentang kisos, tentang zina bae, loba nu ngajebian, tentang mabok, loba nu ngajebian, tentang maling jeung korupsi. Urang ceramah pidato urang di tengah-tengah negara ibu kota Jakarta kudu didengekeun ku seluruh pemerintah nonggengan kiai. Ya buktina korupsi kabehan. Geus dikit makin menjamur, makin tambah. Dek dileungitkeun di era reformasi terutama adalah korupsi, kolusi dan nepotisme. Ternyata korupsi makin menjadi-jadi. Kamari mah korupsi teh ngan di luhur meja, kuari jeung meja-meja dilegun. Deuk kumaha coba? Sarua jeung kos kitu gan henteu kitu doang sarua, geus ulah didengekeun kiai. Dulur sing hade ieu teh Al-Qur'anul Karim. Ngan sakadar nyampaikan kanjen di mana-mana mararabok, di mana zina, di mana korupsi, maling dan lain sebagainya, pembunuhan terjadi ya bakal disiksa ku Gusti Allah. Seakan-akan gerak ulah loba omong turunkeun habak siksa sareng gitu. Ya buktina bertahan. Makin menjadi-jadi ku ari mah. Geus dibere warning ku Gusti Allah tuh tsunami 200 juta sakali pararae. Indonesia kabeh 250 juta. Sadunia para raeh urangan saukur semenit 2 menit sampai 2 poe menyaksikan tsunami Aceh. Ternyata kadieuna buang kawarah deui, tambah deui tsunami Pangandaran. 1 menit 2 menit makan dibanding-banding, woi Pangandaran mah teu sabaraha dibanding Gunung Aceh mah dahsatan Acehnya kunaon ngomong gitu. Tambah deui Padang ngegebrus-brus, tambah deui nu laletik Sukabumi, tambah deui Lapindo makin menjadi-jadi. Tambah deui di Kulon ala kadar gusar geser Garut, Cianjur dan lain sebagainya. Ieu sebagai warning dimimitian ku Galunggung baheula. Terus bae datang ka dieuna lain salaladar. Engke mungkin bakal dibere siksa leuwih dahsyat. Masya Allah ngan untung Allah teh nenden wali-wali Allah. Di provinsi Banten aya wali Allah, di provinsi Jawa Tengah aya wali Allah, provinsi di Jawa Barat aya wali Allah, di provinsi Jawa Timur aya wali Allah, berbagai provinsi ditendenan ku Allah wali-wali Allah. Ketika sepi wali Allah teh ditarik di berbagai negara, ditenden di jajang penguat supaya penting teh nyana hudang munajat ka Gusti Allah lain jang kepentingan pribadina tapi jang kepentingan umatna. Dakwah teu eureun-eureunnya nama terus Mancala Putra Mancala Putih kadang datang ka kiai, ka ustad, ka tokoh masyarakat, ka pemerintah. Terus bae lagi nyana imkan waktu teh digunakeun jang dakwah, bari nyana mah nyulusup teu kanyahoan. Beungeutna ge teu kanyahoan urang mana, mun ditanya urang anu tapi teu kanyahoan aslina urang mana. Atawa aslinya urang penduduk dinya terketahui kanyahoan. Ieu mah rahasia Allah, selamanya na terus bae dakwah insyaallah ngan mun geus buang kawarah teuing dipanggil ku Allah bejakeun Jibril indit kitu tidinya deuk disiksa kaum eta. Lamun geus dikitukeun boro-boro eta kapan urang tipe tinggi urang lamun dibere anugerah mah pan urang ge hudang. Kapan Gusti Allah teh henteu nyicingkeun malaikat Jibril setelah teu aya rasul, teu aya nabi anu selalu didatangan ku malaikat Jibril. Malaikat Jibril teh ditugaskeun mere wahyu ka para nabi, ka para rasul. Mun wahyu jang nabi saukuran jang dirina, lamun wahyu ka rasul jang halayak rame. Ialah tugas malaikat Jibril alaihi salam. Ketika nabi ditungtungan ku kangjeng nabi urang khatamun nabiyyin wal mursalin laisa la nabiyya ba'di. Eueuh deui nabi sabada kaula cek kangjeng nabi. Malaikat Jibril teh lain dipensiunkeun. Kita ngadatangan hamba-hamba Allah warasatul anbiya, datangan malaikat Jibril teh ngadatangan para ahli-ahli waris nabi, wali-wali Allah, solihin titah kumaha ngadatangan anak cak Gusti Allah, ya Jibril akim fulan
ya Jibril numpulan. Hei Jibril hudangkeun si anu. Hei Jibril heeskeun si anu. Kunaon Gusti nu mantak dihudangkeun? Keuna tadarru ka aing sebabnya na bisa ngebersihan batin jang paneger dunia. Hudangkeun. Hudangkeun aing hayang ngadengel lengisan tengah peutingna si eta hamba. Lain jang kepentingan dirina jang kepentingan umat. Eueuh nabi eueuh rasul aing yeun wali aing. Nyana mah geus teu mikiran nyanana, kadang nyanana mah susah, kadang nyanana mah gering, kadang nyanana mah terhimpit, teu boga tanah, teu boga imah, kadang teu boga, tapi nyana memikirkeun umat. Hudangkeun Jibril. Akim fulanan, hudang. Mandi. Wudu. Tadarruk ka Gusti Allah. Pisahkeun Jibril di antara jelema-jelema nu keur malolor, di antara jelema-jelema nu terlena di dunia, jelema nu keur terlena ku makhluk. Jelema nu pohon ka aing, udangkeun si eta mah keuna tadarruk ka aing di tengah-tengah manusia anu keur sibuk soal dunia, sibuk soal makhluk, sibuk ku nafsuna jeung ku setan. Nyana cal bersih toh udang. Malaikat Jibril tugas. Anim pulanan, heeskeun si anu. Kunaon Gusti mah kade teu hayang aing ngadengekeun soranganna. Sebab pabelit jeung urusan karung. Pabelit jeung urusan sawah, pabelit jeung urusan resin, pabelit jeung urusan batu, pabelit jeung urusan cincin. Unggal penting kieu bae. Heeskeun habak. Deku aja, Pak. Ayo. Kiai anu ge heeskeun lantaran nyana kreditanna can aing gohol, segala ngredit, segala naon boga showroom segala. Molorkeun ulah kada tahajud. Berat karena tahajud teh dihudangkeun ku malaikat Jibril. Bahkan malaikat Jibril amanat ka setan-setan tumpakan habak. Tumpakan ku setan digegepan ku setan. Pas aya nu adzan ge dicocok. Ulah kada kadenge. Begitu hudang teh jam 7 teu ngadenge adzan keur beuti. Tuh, cak setan ge. Setan lagi gila setan. Tuh tinggal introspeksi diri orang, ai orang bagian jelema nu dihudangkeun apa bagian nu diheeskeun coba. Tuh kan sia ngomong sorangan diheeskeun cak sia. Lain sabaraga. Mahal teh hudang di peuting teh. Jalainang urang sakitu keur ngeunaheunana hees ko hudang. Nang saha? Bahkan kakarek setengah jam ko hudang nang saha? Aya nu sajam ko hudang nang saha? Kadu kudaek nang saha? Kebersihan jiwa urang. Lamun lain malaikat Jibril ngehudangkeun ka wali Allah wal bisa. Ya Jibril, akim fulana. Ya Jibril, anim fulana. Masya Allah. Malaikat Jibril kia bae. Kamari mah ieu dibari udangkeun nya kercan ka Golkar mah ieu. Barang kuari ka Golkar cak Allah anim ulah dihudangkeun. Bener. Barang asup ka Golkar teh hudang-hudang. Kiai bloon teh kiainya. Iya, hadeuna aing teh jadi kiai atuh jadi kiai bloon ge 2 kali bloon. Mahal. Hudang Allahu Akbar beda hudang si ieu jeung si itu. Lantaran si ieu mah diangkat jadi wali Allah, kebedaanna naon ngarasa jadi makhluk. Gusti teh Khaliq. Ketika Gusti Khaliq abdi makhluk berarti abdi teh ti Allah, deka Allah ku Allah di jero Allah. Naon pangaboga abdi atuh. Lamun kabeh nu Gusti abdi mah berenang teu aya nanaonan eueuh fana nya di dinya. Nu aya ngan Allah. Ngaetalah anu ku Gusti Allah tita dihudangkeun melalui malaikat Jibril. Ya Jibril, Hakim, hudangkeun saprovinsi hiji mah aya. Ketika eueuh nu kos kitu terlena manusia. Nyana terus-terusan dakwah tanpa pamrih. Ngan teu nyaho bae urang mah. Dengan cara nyana lah nyana dakwah. Ketika jelema amburadul terus dek disiksa ku Gusti Allah, nyanana keur aya di dinya. Bejakeun Jibril indit kitu didinya ulah didinya seakan-akan nyana nanya ai kitu dek naon dek disiksa lembur eta. Masya Allah nayelah sarua bae mun kuari urang dakwah terus sesuai jeung Al-Qur'anul Karim nu pangheulana nentang kapan pemerintah berarti iyalah sumber siksa nyana nentang ulah make Al-Qur'an demokrasi bae. Ieu mah keur carita, masalah atuh kos kitu ngan siap-siap disiksa. Nu mantak urang kuari disiksa terus kunaon? Teu make Al-Qur'an.
teu make Al-Qur'an, minimal hargailah Al-Qur'an atuh. Komo ke saya bahasa Al-Qur'an sudah tidak relevan lagi diterapkan di negara Indonesia. Soekeun sungutna. Kadieu sia kadieu soekeun. Oh, gelut aing jeung aing. Ji aing mah ngabela Allah aing mah ngabela Allah. Paeh ge sorga sia paeh jahanam sia. Di pangheulana urang jeung eta. Ajung nentang kana Al-Qur'an. Di kumaha ieu coba. Masyaallah karim. Kemudian ke belah dieuna jeung jawara-jawara. Mantak dakwah teh terjal menghadapi nu kitu-kitu. Hujung urang sieun, ulah hayu bae sakemampuan urang. Urang bisana diondang dulu lah mun bisa mah ulah jararin hanya mun bisa. Itu bisa mah tuh sabori dirinya bae. Kok kitu amat ge? Lah, abes salamet. Ieu mah pamarentah lamun bisa mah ulah korupsi mun bisa. Mun teu bisa atuh sabodo di dinya. Jaku lagi sok bagian ieu. Tak kiai bieu jasa teh kiai bieu. Bieu jasa teh masyaallah. Nah, kumaha Kangjeng Nabi nu dakwah? Terus-terusan. Da'autu lailan wa nahar. Kaula terus dakwah. Ngajak ka kaum kaula peuting beurang, peuting terus-terusan. Ternyata fakadzabu wabah ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam dengan timbul bahasa inna lanaraka fi dhalalim mubin. Tidinya lah Kangjeng Nabi Nuh ngalengis ka Gusti Allah, Gusti Maha Uninga abdi diangkat jadi nabi ku Gusti, diangkat jadi rasul ku Gusti. Abdi dipasian mujizat ku Gusti, kemudian abdi dakwah Gusti Maha Uninga. Da'autu qaumi lailan wa naharon. Waktu anu senggang kecuali ku abdi dipake dakwah terus-terusan Gusti Maha Uninga abdi sarontos sabaratus tahun. Nyanggakeun sadaya-daya tapi nu timbul horenganan kebohongan-kebohongan. Nggak aneh-aneh ka abdi, ngabohongkeun ka abdi, sia mah jelema aneh teu akur jeung kami, sia mah jelema aneh teu akur jeung kami. Kami mah mangeranan teh kanu kadeuleu, maneh mah henteu. Kami mah make aturan anu kahayang urang sesuai jeung manusia, maneh mah lain. Maneh mah heran teu akur jeung kami, diheran-heran Kangjeng Nabi Nuh mantak ieu lah ayatna awa ajibtum manjaakum dzikrum mir rabbikum. Orang maneh mah jelema aneh Nuh geus lah ka ditu indit. Kangjeng Nabi Nuh teh nyeri anu luar biasa, langsung Kangjeng Nabi Nuh ngadua minta kasalametan, tapi ternyata panjang nama lain di dieu ieu mandek ngabubungah Kangjeng Nabi doang. Ngan tidinya tunuh kuari mah geura nyieun kapal maneh sok nyieun kapal. Kangjeng Nabi Nuh dititah nyieun kapal can dibere beja dek dikumaha-kumahakeunana titah nyieun kapal bae Kangjeng Nabi Nuh teh. Ngan cek Kangjeng Nabi Nuh nyieun kapal mah pandai kapal mah bakalna di luhur cai, berarti kaum teh neuk dikerem. Yeun kapal. Kangjeng Nabi Nuh nuaran kayu nu gualal de di antara kayu anu dijieun kapal teh kayuna kayu anu aya di India. Di antarana kayu nu dijieun teh ieulah kayu koka. Dijieun kayu koka gede, kayu koka teh. Pos di urang mah jati gitu. Dijieun mimiti ku Kangjeng Nabi Nuh dituaran kayu-kayu gololede. Atuh umat kang beh kaget Nuh beuki edan bae. Nuaran kayu cenah bejana neuk nyeun parahu mah nya parahu leumpang di luhur darat. Jae parahu mah kuduna ge di laut. Ieu mah Nuh nyieun parahu di darat deuk ka mana ngangkleung nanyana, berarti jelas edan. Dituaran ku Kangjeng Nabi Nuh, geus dituaran diantop heula lantaran aya kulit. Deuh Nuh kaburu paeh tah sia. Nyieun kapal sorangan bae, kayu-kayu galedek. Deuh Nuh atuh maning akur jeung urang. Sakaom bener oge. Kakawasan Gusti Allah teu kaharti ku urang mah ternyata horenganan Gusti Allah mah babarieun.
begitu geus dituaran menang sabulan menang 2 bulan langsung poek hujan barang hujan karendem geus karendem hujan sakadar jangan rendem doang tamah masalah tau masyarakat mencan kakerem kakarak hujan jangan rendem kayu doang di leuweung atuh base kayu teh geus base di dinya jelema arasup ka dinya urang kampung jawara-jawara jeung tokoh-tokoh pemerintah ngainstruksikeun urang kuari ngeunaheun jasa boga kayu sing jaropak urang isingan bae di dinya masyarakat salembur-lembur ngising di luhur kayu Kangjeng Nabi Nuh ye bebo budak kayu aing diisingan ku sia lapor Kangjeng Nabi Nuh ka Gusti Allah Gusti eta kayu geuna ulah loba omong no aya rahasiaan tempokeun bae aduh Gusti sugan teh mah abdi meunang we lah ulah antapeun pohara jasa diarisingan horenganan eta aya rahasiaan geus kitu geus diisingan tai ambalaya di luhur loba jasa Allah ngirim manuk nu beuki tai brong kadinya diparacokan eta tai tungtung nama jeung kulit-kulit kayuna jadi teu kudu make tanaga Kangjeng Nabi noh ku manuk beden nu beuki tai jeung kulit-kulit tinggal Kangjeng Nabi noh seuri bejijah heunya capek urang mun ku urang sorangan mah horengan Allah mah babarieun tentarana manuk bahkan kadeuleu manuk lalapar keneh kurang keneh parab pohara kuari malah lesan di cek Kangjeng Nabi jauh mantap ke loba tatanya cek Gusti Allah aya rahasiaan tuh kan mantap Allah maka bege aya rahasiaan boro-boro naon Allah manyeun reungit bae aya rahasiaan urang mah greget horenganan bakal diciptakeun pabrik roda 3 mah tuh mah semen Iyalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah nyana maseri di tengah-tengah penderitaan masyarakat anu kena kitu reungit. Jadi berarti hakikat nama jelema nu boga pabrik reungit teh ngadoa di jero hatena masing loba sia reungit. Namun loba reungit atuh produksi aing laku. Nemantake singah deh cek Imam Ghazali urang status jadi dokter niat asal ngagiclek bae tina asli na siksa aya di antarana dokter teh kapan maksudna mandek nyager-nyagerkeun supaya sararehat niat hakikat damat ti Gusti Allah dengan tangan-tangan dokter kuari dokter nyiptakeun rumah sakit duitna meunang ngahutang di bank 1M 10M 20M 100M mulai kuari dokterna terus didatang-datangkeun ka dinya nyana lamun teu loba pasien moal kabayar itu bank maka nyana ngadoa Gusti mudah-mudahan jelema garing geus leupas tina maksud asli geus lain maksud neuk nyageurkeun tapi bisnis asal geus kos kitu tunggu siksa kuari mah jadi dokter teh teu maksud deuk nyager-nyagerkeun maksudna deuk bisnis hayang kabeli anu kaluar tina keaslianana eta dokter nyen klinik nyen rumah sakit kaluar tina keaslianana tinggal tunggu siksa mun teu di dunia di akhirat titipan amanat ilmu kedokteran dipake naon ku sia ja aing nyaho cak ku si Allah teh maksud sia nyen rumah sakit di dinya nyen rumah sakit di dinya ja aing nyaho sia teu maksud ndek ngabeberes masyarakat nu jelas sama sia dek dahar ti jelema gering bengok sia di tengah-tengah penderitaan masyarakat justru sia meuli mobil goblok Malik nun sare dia dokter ka mana ke bodoh sia dah atuh ampura Gusti malaikat Malik kudu tatanya keneh wae tugas sia dokter seret brus keluar teh kasihan Kiai gitu keneh aing amanat ilmu Al-Qur'anul Karim ilmu aing sampaikan ku sia lantaran kadang-kadang sia nyampaikan nu ngadengekeun leuwih bisa nyumponan leuwih bisa ngamalkeun leuwih bisa ngawadahan kana ilmu nu disampaikan ku sia sampaikan tapi awas sia nyampaikan anak maksud sia aing nyaho sia karangkas betung dari taon enya sia balik peting lesu tapi kan maksud sia ayo naon nah sia
Malik. Naon Gusti? Ya, kiai kadarakakeun. Manya cak malaikat balik kiai di kadarakakeun Gusti. Lah bawang, siapa teh naon? Pan sia mah ngajaga neraka, teu nyaho keur ka Rangkas Bitung sia mah. Emang aya Rangkas Bitung? Aya. Geus seret. Aduh, punten yai. Urang dipuntenan ku malaikat Malik isin diasapun sing ade. Aduh. Kiai. Kobot sama Kiai Golkar mah. Ieu mah langsung bae teh ditanya deh. Manya Gusti. Geus teu ulah ditanya deui teh mah Kiai Koneng mah geus itu kan. Tetep cek malaikat Malik tanya bae, tanya ulah, leuwih tanya deui geus tah mah. Geus aya bendera Koneng tah mah. Selain maksud agama tah mah kos kitu mah. Seret dibawa ke mana? Ulah loba omong cek Malik. Tempat dah khususon. Urang lamun geus kos kitu deh kumaha coba ieu. Keluar tina keaslian orang jadi kiai ternyata orang kiai teh horenganan batin nama lain kiai jawara garong sarua bae. Jadi tabib, jadi dokter, horeng cek Imam Ghazali, horeng zohirna doang, segala mawa obat, segala mawa suntikan, horeng di batin nama garong sarua bae. Sabaraha jelema nu ngajual sawah, sabaraha jelema nu ngaduang imah, sabaraha nu ngajual mobil. Hayang beres, hayang rapih, tapi ternyata horenganan teu boga maksud untuk ngarapihan jasadnya nama. Hayang seri, hayang senang di atas penderitaan penyakit batur. Seret, Masya Allah Karim. Nggak kos gitu, nggak pemerintah Pak Sultan manggil selain lalagani. Nah iyalah, lamun urang tenurut ke aturan Allah sarua jeung kejadian umat-umat nu baraha. Mulai Kangjeng Nabi Nuh ditahnyieun kapal ku Gusti Allah. Sabaraha taun Kangjeng Nabi Nuh ngadamel kapal ittakhadhaha fi sanatain 2 tahun Kangjeng Nabi Nuh nyen kapal. Ulah gede teuing cek Gusti Allah nyen kapal tuluha salasumiati zirain panjangna 300 hasta 300 meter. Arduha khamsina lebarna 50 meter. Ulah gede teuing nu lantaran moal loba nu miluna ge. Samkuha salasina jerona 30 hasta jadikeun ku anjeun Nuh 3 tingkat salah satabutun satingkat paling handap pias paliha adawa bual wuhus jang paranti eusi hewan-hewan timimiti hewan-hewan bangsa uncal embe domba sapi onta jeung sajabana permanukan didinya dipanghandap-handapna siap geno mangga Gusti kopi wasati halin di tingkat anu tengah ialah jang manusia wapi alaha atairu jang di luhur jang manuk-manuk dihandap mah jang dawab wal wuhus yakni bangsa hewan-hewan nu sukuna 4 atawa anu ngarayap di panghandapan di tengah jang manusia di luhur jang manuk-manuk mangga Gusti dijieun ku Gusti ku Kangjeng Nabi Nuh 2 tahun sesuai jeung perintah Gusti Allah ditonton ku masyarakat Nuh edan dolali mubin manyanyiin parahu di tengah-tengah kota di leuweung caina menang ti mana mun diseret ka laut nage jauh haju nundek nyeret ka laut nage sahaja kamar rembung diseret kana ku sorangan jam moal kaseret Nuh edan coba dolali mubin niku hati nyerina tapi tetep baik Kangjeng Nabi mah tugas saudara-saudara sekalian hati-hati belilah Supermi. Aduh sing hade dulur kabehan sakedeung deui bakal datang siksa saha-saha jelema anu naek ka parahu kaula salamat mun teu naek bakal cilaka kumaha tah Nuh edan ieu dikerem di mana lautna jauh di mana hujan atuh pasti cai hujan mah ka laut haju urang mah luhur di dieu laut handap atuh dia kumaha kakeremna otak no ya dan teh keterlaluan amat sih Masya Allah dolali mubin sia
wabe budak letik ge kok empat nu edan budak nyeri jasa. Kangjeng Nabi Nuh teh boga anak 3 hiji Sam, nomor kedua Ham, nomor katilu Yapis. Aya Kangjeng Nabi Nuh teh Sam, Ham, Yapis jeung Kanan. Ieu bakal dititah narae ka kapal Kangjeng Nabi Nuh Abah geus jadiakeun kapal dulur kabehan memeh ka masyarakat. Abah teh deuk ngajak ka keluarga heula. Abahnya Tinggal nu saurang cek Kanan teh Abah. Abah mah ja bener cek masyarakat edan jaheu cek ulah ge edan. sya ka Abah ngomong gitu. Atuh ningin kapal teh Abah kira-kira mah nya atuh ningin kapal di ditu atuh di deket laut bah. Di kumaha teh edana sia iman teh sih ka Gusti Allah. Lah bah ulah ngomong-ngomong kos gitu. Si dolal sia. Kakolot bisa ngomong gitu. Si dolal sia. Aduh, sekarang Nabi Nuh. Pahara amat ieu Anak. Masya Allah. Cek Gusti Allah geus tunduk kana maktu ninggang kana mangsa. Umat anjeun teh ku bangka warahna ulah jadi pikiran ayeuna masalamatkeun anjeun jeung nu iman ka anjeun. Nu iman ka kaula jeung nu iman ka anjeun geura celuk geura titanare ka kapal anjeun ka parahu anjeun. Gusti naik teh atuh mun abdi titah nare ka kapal meureun beuki diedan-edan atuh. Tuh kudu kumaha Gusti menya panas titah naik kapal. Kangjeng Nabi Nuh ge nyana ge sarua di jero hatena oge sih can gaharti ku Kangjeng Nabi Nuh ge. Aduh Gusti abdi ayu titah naik ka kapal mah heula tuh Gusti. Ieu ke dikerem innahu mugraqun. Maka dikerem. Tandana dikerempan kudu aya cai Gusti. Ngana caina. Di mana-mana hau ngaluarkeun cai di dinya berarti tanda dikerem. Hujan mah moal sabaraha hujan mah aya ngan nu jelas cai lain ti cai hujan tapi di hau parantiseuna timbul cai. Jaheunya bejakeun ka kaom. Dulur-dulur kabehan urang kabehan naik perahu lantaran ku Gusti Allah bakal dikerem. Cak masyarakat caina di mana hujan eueuh naon eueuh. Bakal timbul cai bakal nanti hau. Aduh, cak masyarakat beki jero edan. Woi aing mah mun kadege kieu mah cai bakalna timbul ti kali mudal ka harti. Cai bakalna cai hujan ka harti. Cai bakalna bedol solokan anu ka harti. Ieu mah ti hau aya cai adoh kos gitulah ti Gusti Allah di jero hatena aing ge sarua. Kan aing mah yakin ka Gusti. Naik. Lah geus sama edan beneran. Kamari mah kakara ge semi. Wari masih edan beneran. Kamari mah sia ngagotokan batu ngagosokan batu beurang doang. Wari mah di ro kamar jeung para tinu muterna naon kadang-kadang. Gurinda-gurindana dibawa ka jero kamar kieu bae. Uwe. Edan beneran ku ari mah geus. Aya ibu-ibu datang ke imah kula. Waalaikumsalam. Aya naon Bu? Da jai deui. Jang salaki. Kunaon yang salaki? Edan. Bener ya. Salaki kula kamari mah ngagosokanana di luar doang jeung babaturana ku ari mah eta gurindana dibawa ke jero kamar. Ajukunyana digurinda hiji-hiji haju digosokan geus sababaraha poe ai batu diusapan ai kula henteu. Dan beneran salaki geus beta cai bae lah aku ka kiai coba bae eta. Lain lalagan berarti kan bener edan eta. Beta keun cai datang deui kumaha ku ari beuki parah.
kamari mah batuna kiai laleutik waduh golode teu pantes mau dijadikeun cincin jang naon meureun eta kakak cenah kieu gua gede kieu kiai kuari geus numpuk di kamar loba jasa kula ge nyekel teu meunang siade teu meunang nyekel acar ku nyana ke diusapan ge ditanang deteneng salat mah henteu cek cenah teh ieu salaki datang ka kos kitu kuari ngampar cenah di kamar batu jeung gurindana bu asana mun batu bawa jempolnya na digurindang ke mah Kangjeng Nabi Nuh terus beda naik tapi bener wer keluar orang bener tihau jija bener wer hujan mati sabaraha ayo gara naik tuh geus nyatakan dihau keluar cai bener ayo bener namangan lanuh sagede-gede cai tihau atuh moal kudu banjir dina babanjiran ge pasti ka laut bener mulai tuh kan ieu mah siksa Allah mah maha kawasa deuk kumaha ge ayo lah moal ditungguan ku kami coba palingnya sacangkeng cek nyana teh ieu mah siksa ieu mah moal kajen kumaha ge moal katahan hayo geura naik nu hayang mau salamet geura naik ka dieu naik moal lah kami mah wer datang mah palingnya sakieu geus moal kabeh gitu deh cak nu sejen teh kami mah bakal narekat luhur sungsuhunan manya aya banjir ka sungsuhunan cak nu sejen katangkal kalah apa ge bisa hayu urang masing-masing geus nganu laluhur hayu geus naik kabeh ngan aya nu iman 40 pasang anak anu asup ka kapal hiji sam 2 ham 3 yafis kanan malulumpatan teu iman ka Kangjeng Nabi Nuh alaihis ketika urang nyaritakeun anak nu teu iman jol kanan nu mantak aya anak kiai buang kawarah ka bapana kakarak anak kiai tuh deuleu anak Kangjeng Nabi Nuh masyaallah ngadoa Gusti kanan teh kapan ieu teh anak abdi laisa min ahlik lain ahli anjeun nya nama teu percaya ka aing jeung ka anjeun sebagai rasul antepkeun kanan cek Kangjeng Nabi hayu moal salamet ieu mah moal bah kula manduk naik ka ditu ka tangkal kalapa ieu mah moal salamet ka tangkal kalapa ge aya kade gunung bah kajen kuku moanya banjir datang ka gunung waduh buang ka arah gas tidinya lah naik ke kapal Kangjeng Nabi Nuh 40 pasang manusia kanu arba'ina rajulan wa arba'ina imro'atan lalaki 40 awewe 40 kemudian anak Kangjeng Nabi Nuh Sam anu bakal Abul Arab urang Arab teh keturunan Kangjeng Nabi Nuh tina anak nu ngaran Sam nomor kedua Ham Abu Sudan ieu mah hideung bakalna eta orang Sudan, orang Ethiopia, orang Habsya, orang Osar Somali eta nu hararideng keturunan Kangjeng Nabi Nuh ti Ham wayapis jeung yapis yang mah putih anu luar biasa wa Abu Turki ta orang Turki nu pararuti eta adalah ti yapis nu matak lengkap wari lantaran ti Kangjeng Nabi Nuh na asup tilu nu hiji kanan cilaka ngangkeung kabeh di kapal terus kapal Kangjeng Nabi Nuh diangkat ku cai dikeremlah umat Kangjeng Nabi Nuh alaihis fa anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulk wa aghraqna alladhina kazzabu biayatina setelah kaum Kangjeng Nabi Nuh ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Nuh kemudian Kangjeng Nabi Nuh ditahnyieun kapal terus dibanjirkeun ku Gusti Allah langsung tita arasup nu hayang salamet 40 pasang arasup selain daripada hewan-hewan nu arasup kadinya dihandap dawab jeung wuhu setengah manusia 40 pasang kemudian manuk di luhur ngangkleung dikerem eta ku Gusti Allah tapi Kangjeng Nabi Nuh na
fa'anjaynahu kami nu agung nyalametkeun ka Nuh walladzina ma'ahu jeung jelema-jelema nu iman babarengan di parahu Kangjeng Nabi Nuh jumlah 40 pasang fil fulki nu aya di jero parahu saliyana wa aghraqna alladzina kadzabu kami ngerem ka jelema-jelema anu ngabohongkeun biayatina ka ayat kami innahum kanu qauman amin sayyana kaum Nuh kanu aya kaum Nuh teh kauman amin kaum anu buta mata hatena teh nyahun kana hak dibere mukjizat tidak iman ka Allah tidak iman ka Rasul Allah dipareman dibutakeun mata hatena kauman amin kuari ge sakitu Al-Qur'an ngejelegerna tapi tetap bae ketika dibutakeun mah mata hatena aya tinggal aya ilmu di benak hatina ai ditutupan mah ku Gusti Allah tetap bae disica ku Gusti Allah jadilah kauman amin iyalah kaum-kaum Kangjeng Nabi Nuh nu bangkawarah dikerem ku Gusti Allah innahum kanu qauman amin lantaran kaumna kaum bodoh tina hak teu nyahoeun nu halal jeung nu haram disalirukeun teu nyaho haram teu nyaho halal disaliru kuari geus hampir saliru di Indonesia baheula mah seragam riba bunga bang riba seragam serempak Sabang sampai Merauke Indonesia na be satu suara kredit haram tapi kuari mangis mulai timbul penyeliruan iya ge termasuk kauman amin tinggal tunggu bae siksa ti Gusti Allah naudzubillah min zalik cacak-cacak eueuh wali Allah anu titah ngendeman di dinya wallahu alam urang neule Jakarta akhlak manusia gos-gos kitu urang neule Surabaya diacak-acak di Surabaya doli timbullah kuari di Yogyakarta ambalayah perzinahan di Yogyakarta kuari mah ambalayah di Tangerang pun urang kuari meneliti tentang perzinahan di Kabupaten Tangerang Masya Allah berbagai kawasan-kawasan kanyahoanana ti mana kanyahoanana ketika urang meneliti di berbagai toko-toko kondom ternyata tahun baru iya stok kondom kurang berarti kan tanya kanyahoan DJ emang kumaha gitu kan dideteksi dina kondom geus puguh ambalayahna di kawasan Pasar Kemis kondom ambalayah di kawasan Citra kondom ambalayah di Citi di Diwang anu suci manu murni mampu Masya Allah di Puri mah Masya Allah lesang eueuh nanaonan teu make kondom merendah mah ya Allah ya Rabbi tinggal urang bae anu sok munajat ka Gusti Allah Gusti horenganan batur mah terlena amat geus mah ngadenge mabok geus mah ngadenge pamalingan kuari ambalaya tambah deui perzinahan ya Allah ya Rabbi ieu sedek dibakal dikumahakeun ku gusingan urang teu meunang kitu bae jak Gusti mah fa'alul lima yuri tinggal nyanggakeun bae urang mohon sorangan Gusti salametkeun abdi salametkeun keluarga abdi pamajikan anak incu abdi jeung tatangga abdi jeung salametkeun muslimin muslimat nu mantak diberelah ku Kangjeng Nabi Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat ngangkleng kapal Kangjeng Nabi Nuh warokibaha fi asyri rajaba Kangjeng Nabi Nuh ketika naik perahu teh tanggal 10 bulan Rajab ngangkleng mengarah ka Turki wa nazala minha fi asyril Muharram turun tanggal 10 bulan Muharram Rajab tanggal 10 Rajab rawa puasa Syawal hafid haji Muharram tanggal 10 berarti sabaraha bulan di luhur kapal langsung mendarat di Gunung Ararat Turki nu mentak gunung anu luhur di Turki ngaranna Gunung Ararat di dinya teh gunung anu hese dideteksi baheula teh baheula ilmuwan kobe mendeteksi di mana ieu kapal Kangjeng Nabi Nuh nu anehna ketika aya manuk liwat ka dinya minggir sakumaha Baitullah manuk ti dieu kenceng asal di gunung eta minggir ditelitilah ku ilmuwan vulkanologi dan lain sebagainya arkeologi dan sebagainya nah meureun di dieu geus sabaraha profesor nu deuk turun di dinya teu kanyahoan eueuh
geus ratusan profesor sakumaha jelema hayang nyaho kana tungtung bangawan Nil selalu geus ribuan eueuh ieu ge sarua hanya di zaman akhir Soeharto harita dibuka sejarah ternyata eta aya seorang waliullah di Turki setelah ngadoa mohon ka Gusti hayang naik ka luhur naik nyana ka luhur ternyata parahu aya keneh di luhur masih kena aya parahu Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam Masya Allah karim sujud langsung didinya mohon ka Gusti turun deui nyana nyarita ke berbagai teman aulia Allah terdeteksi bahwa didinya aya sababaraha ilmuwan turun lantaran kadeuleu ngan teu bisa balik deui tapi akhir-akhir ieu diketahui akhir zaman numantak salah sahiji tanda akhir zaman geus deukeut ka kiamat ketika parahu Kangjeng Nabi Nuh geus bisa dideuleu ku masyarakat rame kuari geus bisa naik kapal turun di dinya di daun karang-karana di meteran lebar panjang sesuai jeung ieu kitulah tapi tetap mohon para aulia Allah orang aya larangan deui ti Gusti Allah ulah ketika larangan eta dirumpak loba bahaya maka terus-terusan Turki bahaya kebahayaan itu paling besar mulai ti zaman Raja Kamal eta anu ngaeuweuhkeun khalifah di dinyalah mulai hancur-hancuran Turki datang ke ayeuna Turki terus-terusan hancur selama 100 kurang lebih tahun hancur Turki setelah diketahui memeh eta 100 tahun geus terketahui eta mulai ti dinyalah ngan diturunkeun nama kamari 40 tahunan silam di kadeuleu biasa kieu Masya Allah. Nah ialah sejarah singkat ke panjang nama di hareup numantak besi urang hayang nyaho kapal Kangjeng Nabi Nuh yuk bareng jeung kula daftar saurangna 50 juta insyaallah henteu teu mahal 50 juta henteu teu mahal lain lalagaan beneran ieu mah 50 juta murah urang berangkat ku kula bakal diajak neuleuh parahu ka Tanjung Pasir tetap ongkos 50 juta Pak. Ya Allah ya Rabbi. Nah masih kena aya dongengna lantaran waktu dah guys itu punon karena sahab tinggal orang ngalanjutkan wa arsalna ila adin wallahu a'lam.